Set, kemana sih budak tehnya? Tungguan di tadi tuh datang-datang. Belah itu itu gila banget tuh budak kemana mah? Ditelepon, jadi angkat-angkat. Tak aktif dia ini mah. Aduh, kumaha ya? Janji mah jam 7, ayeuna ge jam 11. Iraha datang mah teh budaknya. Aing mah. Kopi mani ieu suhe mani geus beak ieu. Duh. Esnya sarua itu geus. Aduh. Geus beak kuduk hiji. Can datang kene wae eta budak. Aduh. Kemana nya? Harjo. Goblok banget kan mah. Tukang bensin teh tengah lihat dagang. Malah kieu taruh tuh lah. Pusing ini. Cuma jauh. Mana jauh. Capek. Buset, iya budak. Ti tadi karak datang. Ngadorong motor di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, hari mana mereka ditemberagan gitu. Alah, Kunaon sih? nah pusing. Oh, pusing kunaon? Pusing ya motor beak bensin nungtun di Pagadungan jauh. Aduh, Buset, ke Pegadungan tadi. Nggak capek ya. Pantesan ditungguan ti tadi ku ieu ti jam 7. Janji jam berapa tadi, Bray? Jam 7. Ayeuna jam 11. Atuh tadi nelpon atuh ka ieu. HP napae? Ih, Mau baterai. biar aku bos apa napae? Pokok tadi cas teh. Aduh. Jadi kumaha saan warek gawe teh. Jadi kieu, Bray. Tadi aya aturan. Tadi burang-burang nyamperkeun ka ieu gitu tah nanyakeun gawe. Kan tadi kamari eta nanyakeun eta cenah nu si aya budak henteu mayang gawe. Tah aya orang nanyakeun ka ente, aya teh gawe teh. Henteu kabeneran. Aya pagawean mah di bos urang. Aya emang geus urang di butuh saurang. Oke, kituna mah urang ngomong deui lah ka ditu ka bos urang. Oh, saya syukur-syukur dari aya pagawean kene mah. Ayeuna urang geus ngomong ka budakna, lamun erakeun ke urangna atuh. Lamun eueuh teh mah. Kalem we cuman pagawean mah. Loba cenah mah kalem we santai. Halus ari kitu mah. Aing ke pusing. Erakeun urang ka budak, urang geus ngomong aya pan. Ki lamun eueuh erakeun ke urang aduh. Buset, ieu rumit edan menikot nyeri. Nya babateungit. Ieu autan meni geus beak sakieu. Angger kena wae reungit. Namun gede mah aja ribut ku ieu da. Het nya keul ngatu gede mah. Ih, nyakeun deh. Het Daripada tikeutip keseleun. buset. Oh, nya. Nian. Buset bara rentol itu. Suku. Aduh, Ya tadi meureun. oh, di jam 7. Nungguan. Beak bensin paan. Sudah. Bensin teh nariat. Het. Baru ka we kieu pusing Nya kayaknya yang di arah ratu dah. Kumaha ieu? Abang urang kudu nginum autan mah urang. Het nya ulah tuh. Oh, nyakeun deh mabuk. Edan. Bang bensin di mana nya we kieu? Geus penting kieu euy. Gedeng di mana nya? Wah, kieu jam 11 teh. Tanggal 12 aya nama. Oh, di warung si Bidi di ditu tuh aya. Si Didi mah tukang kopi atuh jeung seblak. Maknya motor aing rek di minuman kopi. Emang geus ganti deui ayeuna mah nang warungna. Oh nyalain diganti emang tiba heula atuh eta mah. Tonjok dadana we. Buset, galak pisan geunan eta. Nyalain kitu. Aing masalah geus penting ya. Tukang bensin eueuh. Ya geus ngadorong we deui itu. Aduh, mogok ti tadi ngadorong ti ditu jauh. Misugan we eta bitis segala deh ya. Net. Dumuk bitis segala deh mah. Eleh we pemain bola. Asa sabun naon nya euy? Teu udah. Beda ya. Asa sabun peda. Tuh. Buah-buah ieu. Bawa naon? Budak ieu datang.
anu sok kadieu teh ya. Oh, budak eta. Heeh. Duh, aing asalnya datang budak ieu ge. Segala di Banda teh ya. Duh, aing pakai jam di. Anyar kene di jam aing. Duh. Imah bawa-bawa diinjem. Aduh, aing mah kumaha nya. Assalamualaikum, Kum. Waalaikumsalam. Hehehehe. Atuh kadituan atuh diuk teh. Sacolok wae budak teh. Oh, itu jelema. Buset, sakieu jelema gantengna teu kadulu kene wae. Lah, mana ganteng mana kieu. Sugan ditempo di sedotan mah heuh ganteng. Buset, manik deket-deket aing apal laur da. Iya budak asal amprok ge geus. Pasea wae. Nya tuh da tah budak ieu mimitian wae, rese. Gitu. Geula. Alus ya jam ya. Cek aing ge naon tadi. Babanda. Isukan arek jalan jeung hari mungkin jam piraku leungeun kot kosong jam-jam acan. Oh, nya meuli atuh. Net nya minjem lah. Ih, teu mah modal lagi, teu mah modal. Arek jalan yang si Ido. Isukan. Minjem Atuh. atuh. Ya, Minjem buka. anyar kene kan meuli tadi. Ya gede. Kayak gantian pakai jam itu tuh. Jam dinding. Nya ulah tuh, arek digantel di dieu. Ya baik. Nanya, anyar kene itu udah nya itu. Netnya cuma sapoe sapot jalan doang yang si Ido isukan. Geus Geus lah. Rajin lah babaturan lah. Ke berekeun deui. Digantian pakai jam dinding. Ya Allah tuh. Pulau gede teuing. Heeh, kayak dibalikeun. Ieu lah. Tapi berekeun deui. Heeh, Bener ya? benar. Cios. Cius. Terus lah. Gede heula dia dipake pantes henteu. Oh, zaman pantes lah. Oh, ieu teh mahal. Buset deh. Meulina ge ieu jauh. Heeh tuh. Ada tuh lalu. Heeh moal. Ieu ngomong-ngomong piraku sendal isukan make kaos ieu sewalo. Oh, bro, masih. Tah, ieu sendal halus ya. Biasa ya. Buset, sendal aing mah. Teker pake sabot isukan jalan yang si Ido. Itu mau baturan dia tuh. Nanya. Itu piraku sih. Piraku eta jalan make sewalo. Terus seug lah, seug Tuh gimana? kan ari mah tuh kan pantes tinggal make celana panjang. Bener-bener. Cut bray, Iya, apa cut bray. arek diinjem moal celana ieu. Nah, kira-kira ginjem moal di celana. Ambung mah butut. Oh, Dan geus satunya ya arek ngeureuy geus peuting. tuh. Isukan pan arek jalan jeung si Edo. Oh, atuh seug lah. Nah. Heeh, Yang ngeureuy nya. heeh, Nun ya, heeh. nun ya. Heeh. Eta budak benernya minta. Terus bebenang anak mantok balik. Eta emang gitu berangkat mah. Asal sebenarnya nya mantok balik. Lamun aya nyaho mah, kita di Banda nu urang teh. Nu geus eta. Tapi kalepis, ieu lepis lamun alus mah cigana diinjem kana wae. Oh, abong. Buset, beneran eta mah. Teu bohong urang. Nis tuh nih atuh budak teh. Pugu ge. Salah nama. Ih, pugu bener kudu aya nyaho mah. Suge aing teh hayang nyaho kenu aing di bandaan di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kau bikin gedenya. Buset teh geuning eueuhan ieu kopi teh. Aduh, kumaha tunduk ieu. Set teh asin. Net aing mah. Kok kali teh kopi-kopi acan, melod wae anjing. Tunduk ieu. Ada mikir dah. Masih datang ka dieu ujug nyangan kopi molor we. Ih. Eta pugu si Adi teh. Adi saha? Adi tumor. Tumor. Itu mah penyakit meureun. Lain tumor penyakit.
budak eta mah tuman molor. Molor. Budak eta mah tukang molor. Dia geus penting ya urang ieu lah. Oh, tak masalah gawe masing ke. Kalem masalah gawe mah ke suka di kambaran deui. Urang Oh. ditelepon, ke urang ka bos heula ngomong. Oke siap. Heeh. Itu orang ngeri ya gitu ya. Ada ya geus penting ya. Usah tahu ya. Ngeri. Duh, eta sendal coba. Ih, jadi sendal kos kieu. Aduh, Net dan bae lah. udah gara-gara si Tio tadi. Heeh, masih bebaturan mah. Ya bisa, makanya. Nih. Nah, gawin dah, Mak. Aduh. Namanya. Nah. Oh, itu kan. Kenal sih. Kenal nih. Cek kieu gini. Udah kamaran puting aya di dieu.